batu teh hiji perkara anu hina lantaran aya naga di gunung aya naga di tanah hina, tapi ku Gusti Allah ketika dibukakeun jadi mulia, barang hina jadi mulia, digosok jadi herang, jadi mahal hargana, jadi herang. Eta teh isyarah atuh batu bae nu tadina di gunung tadina di tanah diangkat dimodif di herangan jadi herang. Kunaon ai batu di herangan ai hate teh di herangan, hate herangan. Kunaon si urang jadi cinta dunia, kunaon si urang jadi babarengan bae jeung makhluk hate teh, kunaon urang resep jasa kana kaheureyan ieu akibat teu herang hate. Ibadah ku ibadahna tapi ria mah terus bae, ujub aya terus bae, takabur terus bae, pelit terus bae, teu herang hate. Mantak naon daripada ngaherangan batu mending ngaherangan ieu atuh. Kumaha cenah kiai carana? Belah dada urang cokot hatena. Usah bisa bodar sih di dinya. Ngaherangan hate mah kudu anu bisa atuh, lantaran batu gedek diherangan kudu nu bisa. Ngaherangan batu zaman kamari ieu macan zaman batu kapan angel jasa kaherang lantaran nyokot awi hideung di kitu-kitu sabulan can herang keneh bae. Belah dia nama ke kararas di kitu-kitu tetep can herang keneh bae. Kuari mah babari jasa. Weng. Ah, beres. Lugan. Langsung. Hah, cokot kuari mah. Iya, asahan 5.000. Nah, ieu mah batuna batu anu empuk, ulah make serubuk inten geus bae cukup eta mah nu 1.000 2.000. Ieu mah tuas ieu mah batuna meunang make serubuk inten. Set. Sapoe 2 poe 3 poe nu kamari mah tamat Quran saminggu kuarin teh. Kuarin teh geus kikiran bae tuh, asal ngarumpul bae tuh, leuleun nu aing, tuh nu aing. Teu ustad teu kiai kararieu bae kabehan. Cing dari kagagu lain teu edan sinaon eta gara edan mental teh terus kitu teh. Ya Allah ya Rabbi, barang nu hina dibuka ku Allah, dimodif herang jadi mulia. Isyarah urang oge atuh turunan nabi lain, turunan wali lain. Anggaplah orang batu bangkong lah. Nah, dicoba tuh ku orang herangan diri orang. Kumaha carana ngaherangan? Fokuskeun hate urang ka Allah. Mulai tanya awak urang, awak siapa di mana? Di Allah. Endek ka mana? Endek ka Allah. Ieu urang memeh ka Allah asli, kuari urang ka Allah. Mangga. Ketika ngadenge suara adzan Allahu Akbar haringkuk pancen ada ka Allah teu nya udah atuh sia aya ka Allah mah kan urang geus nganasehatan awak urang keur di mobil nele jam 12 ngadenge suara adzan Allahu Akbar terus Allahu Akbar gandeng dobrak azan. Tanya awak saya ka mana? Deuk ka Allah. Eta panggilan Allah. Eta panggilan Allah amun deuk ka Allah eureun. Neangan restoran. Lainangan masjid dengan restoran blon. Neangan masjid nu ngeunaheun eureun. Tanya awak urang, endek ka mana? Endek ka Allah. Ridho teu ridho bakal ka Allah bae, sadar teu sadar bakal ka Allah bae. Daripada engke ku Allah dicarekan mending kuari fokuskeun ka Allah. Lamun geus difokuskeun deuk ka Allah, ketika Allah marentah ka urang pandeu ka Allah, ieu parentah Allah, siap urang. Ieu nu mantak henteu ka Allah lantaran can dinasehatan awak urang deuk ka mana nu mantak ibadah masing hade kudu okos. Cara caritaan Imam Ghazali ketika ia jelema deuk ka Mekah ditanya ku urang Aisyah eta tas jang naon? Jang ka Mekah. Ari eta sia meuli baju jang ka mana? Jang ka Mekah ka Baitullah. Ari eta seragaman jang ka Mekah.
Aisyah teh meuli lauk gabusim jangka mana? Jangka Mekah. Wah, jangka Mekah, guys. Hari teh meuli sepatu jangka Mekah. Emang ka Mekah butuh sepatu lalu omong. Mana yang ka Mekah make sepatu. Lecet sih ya, aja nanya lecet nanya. Kabeh jangka Mekah. Mimiti tas jangka Mekah, baju jangka Mekah, sepatu jangka Mekah, bebelian segala obat-obatan deh jangka Mekah. Hiji fokuskeun Mekah. Ketika diberangkatkeun urang diazanan teu kudu ngomong kabehan ge nyaho itu diazanan deka Mekah nyahoeun kabehan ge. Masyarakat ge nyahoeun. Dianterkeun ku ari ka Pondok Gede endeu kamarana tak nganterkeun nu ka Mekah. Nyahoeun kabeh. Ketika datang ke Pondok Gede batur baralik nyana ngadadahan sok diararimah bae nya. Endeu ka mana emang? Endeu ka Mekah. Sanggup ninggalkan anak pemajikan imah harta banda kurang dia deka Mekah deka Allah pan boga anak letik serahkeun ka Allah anta sahibu fis safari wa antal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi wal ashab ifadna wa iyahum min kulli afatin wa atin. Abdi nyerahkeun ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya abdi ti Gusti itu du Gusti abdi deka Gusti mangga kumaha Gusti bae deka Mekah. Pohara eta Imam Ghazali lamun geus ngabahas kos kitu. Abdi da ka Mekah. Teu nyaah ka anak, nyaah ngan abdi hayang ka panggih jeung Gusti. Teu nyaah eta ka eneng. Eneng nyaah. Tapi abdi hayang ka Mekah. Itu mobil Avanza. Anyar pan, jeun teuing aya anak nu ngurus. Zahirna secara batin aya Gusti. Emang da ka mana? Ka Mekah hayang ka panggih jeung Allah, kabeh ka Mekah. Sanggup ninggalkeun imah pamajikan, anak, incu, eneng ditinggalkan kunya. Geus puguh mobil, boga ruko ditinggalkan. Deu ka mana ieu? Ka Mekah, ka Allah. Tah ibadah ya kudu kos kitu. Kudu kos kitu urang kieu di lembur ge. Deu ka mana? Ka Allah. Nu mantap lantaran diniatan deu ka Mekah, datang ka Mekah na ge hayang gegeran ka Masjidil Haram ka Baitullah. Begitu der azan kadenge rarasaan ngeunaheun jasa. Ngirasain ge perasaan lantaran naon diniatan deka Allah datang ke Baitullah diputeran emang maksudnya ge dek muteran Baitullah hakikatna deka Allah. Ketika nyala balik ke hotel ngomong ke babaturanna beusi aing hae sudangkeun ka masjidnya beusi tinggaleun emang diniatanna deka Allah. Ketika azan ngomong Allahu Akbar nyana di jalan keneh lumpat tak kunaon emang deka Allah fokus ke Allah kabeh. Niatan ada ke Allah atau batak naon di dia ge sarua bae Allah mah ini Mekah emang Allah di Mekah jalain lain eta mah hanya lambang doang tah mah atuh Allah mah di mana bae aya mantak naon gua di niatan kalau nah urang kuari menghadapi bulan Rajab isuk tanggal hijina menurut hisab qati fokuskeun deuk ka mana sia Allah. Isuk aya parentah salat naon puasa sunah nek siap beneran siap bener nek ka mana ka Allah pan loba dahar di masih moal aing ngomong di dahar satungtung teu kadeulean mah aing tau kos budak angon kos kitu aya babaturan mah henteu babaturan bae dahar tolol budak angon eta kos kitu lantaran gula mah baheula ngahiji jeung budak angon nyaho. Dia lamun nyalimpet biasa di dahareula galuh beret. Siap puasa pas gitu budak angon masuk nangkon bae dibujur kebo. Calana diporosotkeun tolol tuh budak angon. Aing nyawa jasa ka budak angon ngajeun kumaha kitu belah pokona mah. Meureun kiai kitu ulah loba omong sia. Iya tah lamun urang isukan titah puasa nah lamun teu puasa budak angon eta lamun cenah itu mah kiai ge kiai budak angon mah geus pokona nah ieu urang fokuskeun Allah ieu aya instruksi puasa sunah ka Allah laksanakeun sabaraha poe cenah kiai lobana aya puasa Rajab ulah loba-loba ulah sabulan ulah cukup 27 poe ulah sabulan besi tasabuh jeung Ramadan 27 poe. Aduh cenah kiai asana teu kuat ulah lamun teu kuat ulah 27 20.
Asalna 20 ge cenah kumaha rantan karyawan 10. Lah sana cenah 10 ge teu kuat cenah ge 3 atuh sia mah lah 3 mah. Asalna teh 3 ge teu kuat sapoe. Asalna cenah sapoe ge teu kuat cenah kumaha sia mah emang teu maksud. Teu maksud maksud nu mahal ge maksud ka Allah. Sok sanajan urang teu norekat seperti nu norekat eta kan ngageserkeun rasa tina syariat kuari fokus ka Allah ceuli dek dikaallahkeun mata dikaallahkeun irung dikaallahkeun sungut dikaallahkeun leungeun beuteung kabeh kubul suhu dubur kubul suhu dek dikaallahkeun kabeh nu mantak geus janji beat ngaranna abdi siap dek ka Allah lantaran janji beat dihareupeun guru maka nyana kajen kuku mage di mana bae situasi kuat dek ka Allah diberelah wiridna zikir jeung aturan-aturanana dek ka Allah fokuskeun dek ka Allah mantak naon urang ge fokuskeun kuat dek ka Allah. Nah puasana 27 poe di akhirat aya kali eta kali katempo ku Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi Mi'raj. Bih caina bih pohar leuwih amis rasana tibatan madu leuwih seungit tibatan minyak misik leuwih herang tibatan salju ngeplok indah jasa takali. Wari di Indonesia manggeus teu karasa berbagai permainan Kristen teh geus nyerang ka urang. Geus kuari mah urang teh diserang ku budaya Kristen. Ayalah kuari ulang tahun. Ulang tahun teh bener make keneh doa tapi pan urang mah teu dititah sebenarnya mah ulang tahun teh ku Kangjeng Nabi. Jadi kita ulang tahun teh eta manehanana ngayakeun budaya ulang tahun terus ditaluturkeun kuari ngancan maca haleluya doang. Kabelah dieuna permainan teh atuh menang Kristen patung-patung Bunda Maria diaya-ayakeun geus puguh lamun tahun baru geus puguh lamun kitu Valentine dan lain sebagainya ulu nu nyungcung teh ka dieu geus trompet dan lain sebagainya. Masya Allah budaya terus nyerang ka urang. Urang lamun neuleuh di perumahan, neuleuh kuda, neuleuh Bunda Maria sanajan di luhurna mah kitu make naon nyuhun lampu. Tapi kan patungna patung Bunda Maria nyana keur memperkenalkeun ka bangsa Indonesia wahai umat muslimin. Ya pangeran mah ieu secara tidak langsungnya nate keur dakwah nyana mah dakwah teh make televisi dakwah teh make kue nyana teh make kue dakwah teh make berbagai makanan kuari patung-patung Bunda Maria patung Isa Al-Masih ditabeng-tabengkeun urang kuari ditanya ku anak urang mah ai itu patung naon Bunda Maria teh saha pangeran Kristen. Itu patung Kristus, Yesus Kristus saha pangeran Kristen. Nyaho nyana lantaran ngejegir. Urang di perumahan geus teu puguh je perumahan nu nyana. Ayo perkantoran nu nyana mah make lambang Bunda Maria jeung Isa Al-Masih. Yesus Kristus. Di pertokoan ge nu nyana make urang teu bisa kumaha tuh. Sebab naon? Sebab bangsa urang nu agamana Islam sangat lemah kuari. Masyarakat gagah di huluna urang mun ka hulu aya anu bakal memperjuangkeun urang. Ketika aya sakedeung. Ayo, aing nu di luhurna, pan aing kerja di DPR. Ayo, aing di luhurna, aing jadi bupati. Sok gerakeun ku sia. Sapoe 2 poe. Kok jadi tiise? Orenganan ngaguluyur aya dolar jalan dapur. Urang mak ngap-ngapan di handap orenganannya nama geus bergaining di luhur ngaroko bersama. Tinggal urang bae ayu pamimpin urang ka mana?
bisa hese Indonesia teger sama sekali teger bentak lain embung urang berjuang di luhur saha nu bakal akur jeung urang visi jeung misi hese ieu lah Indonesia lamun kukula dicaritakeun mah zaman anu wow hahawakna mah hohoakna luar biasa tapi ketika masyarakat datang ka ditu eueuh nyanana teu kebel meuli mobil anyar kahayang ulah meuli mobil ke atuh eta kos kitu di urang mah mantap geus lah pamarentah mah asana dibeulem kabeh amin siapa tolol pugu bapak sia nu jadi pemerintah sarua jeung nitah meulem bapak sia tama tuh ya Allah pamarentah anu teu adil teu jujur atuh kitu. Aduh kekuatan Kangjeng Nabi Saleh teh siap lantaran didatangan ku Kangjeng malaikat Jibril ulah sieun aing aya ditekangeun sia ayo terus ketika pemerintah kaum Samud Saleh mun nyage sia ngaku nabi mun nyage sia ngaku rasul bahwa sia teh utusan Allah cak sia kami bakal nurut ka sia lamun pamenta kami dicumponan naon cek Kangjeng Nabi Saleh coba tah batu nu nyorangan di luhur gunung batu dua dengan ieu doang ayo coba kaluarkeun onta di jelo batu boh cek Kangjeng Nabi Saleh teu kira-kira Kangjeng Nabi Saleh kira ngagibeg garita toel ku malaikat Jibril ayo doa oh tenang Bril gila ay utusan Allah ay pendamping langsung sholat 2 rakaat sholat Kangjeng Nabi Saleh langsung ngadua beres ngadua teh Masya Allah eta batu teh reuneuh model biasa masih mbak panureuneuh teh ieu mah batur ngagedean empis-empisan di dareuleuh ditongton ku masyarakat kaum Samud kabeh nu kiceup saurang-urang acan nempo batu ngagedean teu kebel batu teh beulah plak geus beulah kaluar ontakna nya gedenya bagus plak eot kaluar otak wih ja benernya Soleh bener bisa nyada eta nyumponan kahayang urang onta lempang salengkah 2 lengkah ternyata onta ngadadak reuneuh deui waktu beki kagetnya na wih onta kakara kaluar ti batu reuneuh bude beteungna teu kebal kaluar deui anakna anakan onta blek keluar ya Allah eta onta keluar anakna begitu keluar godena sarua jeung mana budak pohara jasa anak urang mah lamun sarua jeung bapana atuh paeh mana paeh di urang mah moal aya baheula ge teu aya indung ngaluarkeun anakna kumisan moal aya serem sieun atuh urang tak ieu mah ontana gede jadi 2 mak jeung anak cek Kangjeng Nabi Saleh hazihi naqatullahi lakum ayah ialah ontaan ku anjeun dipenta supaya keluar di batu dibuktikan ku Gusti Allah lain angkula nu mantak ieu mah naqatullah sebagai penghargaan ka Gusti Allah bahwa ieu onta Allah ieu teh ajang kamangpaatan aranjeun kabeh sebagai tanda mukjizat ti Gusti Allah nah nu dipake kahayang ku maneh teh ieu bahkan dileuwihan onta langsung anakan kuari manggeus bae kieu atuh fadharuha takul fi ardillahi wala tamassuha bisu'in bejakeun Soleh ieu onta teh sebagai penyelamat
ulah digunggah diganggu ieu onta teh lantaran satungtung ieu onta aya di dunia sebagai ayat yakni mujizat engke bakal aya dina katentreman seluruh dunia lantaran ieu onta lain sa onta-ontana antepkeun kitu ulah diganggu fadzaruha wahai masyarakat antep ulah diganggu ieu onta takul fi ardillah kena barang dahar sorangan di mana kahayangnya nabai jaimat tanah-tanah Allah wala tamassuha bisuin ulah diganggu ulah diharu dibiru antepkeun kena bebas lamun maneh ngarusak kana ieu onta awas payakuzakum adzabun alim bakal kena siksa ku Gusti Allah ti Gusti Allah antepnya keistimewaan ieu onta teh lain lalagaan lantaran di negara kitu Yordan Petra di negara Arab ieu teh Madani Sholih kuari ge reruntuhan ieu ditinggal kaum Kangjeng Nabi Soleh aya lamun urang ka negara Arab kemudian urang terus ka Wadil Qura Wadul Qura mengarah ke Syria kaditu nah ieu lamun belok kiri kadinya aya gunung disebut eta teh Madani Sholeh ta eta teh kota perekonomian di zaman Kangjeng Nabi Soleh kaum Samud urang nyebrang kaditu ka Yordania di dinya teh aya Petra asup urang ke jero pemahat urut naon gitu pahatan-pahatan kaum Kangjeng Nabi Soleh urang lalakona jauh mungkin 2 atau 3 kilo urang lempang terus datang ke jero eta teh ditinggal urut kaum Kangjeng Nabi Soleh alaihi salam kula bisa nyaritakeun Petra lantaran kamari kula ka Yordan ketika ndeka Israel kemudian ku Gusti Allah teu meunangeun dibere impian anu menurut takbiran teh diulah kahirna lantaran di dinya bakal aya sapoe deui sapoe keneh maka ulinlah 2 poe keneh maka kaditulah ka Petra di samping ziarah ka para nabi ziarah ka para sahabat di Yordan aya 3.000 sahabat di Yordan ya ningalilah ka Petra kaditu ieu lah ditinggal kaum Kangjeng Nabi Soleh kabayang takuan kos kitu Petra ieu nu kurang dicaritakeun cek kaum Kangjeng Nabi Soleh wahai kaum hati-hati ieu onta teh antep sakadaek jeung sakahayangnyana ulah diganggu sebab lain sa onta-ontana ngabogaan makna anu dahsyat luar biasa diganggu diharu biru ieu bakal acak-acakan negara hayang tentrem hayang lalugina ieu negara awas ieu onta antep eta kaistimewaan onta teh di negara Arab teh aya hiji sumur caina luar biasa gedena jeung lobana eta cai dipake kabutuh ku masyarakat tetapi kaistimewaan eta onta sapoe nyana menta jang nginum nyana engke sapoe jang masyarakat ke sapoe jang nginum nyana ke sapoe jang masyarakat diaturlah ku Kangjeng Nabi Soleh kehebatan eta onta ketika nyana nginum kana sumur eta model ka modelanana cai deuk sakumaha bae ge diserot ku nyana bea nyana mah muncan beak moal ngangkat hulu diserot eta cai beak cai akur jeung beak napas ya tah hudangnya na dideuleu ku kabehan cai sacek cek aja tapi kebutuhan masyarakat tentang onta teh andai kata masyarakat ngabutuhkeun nginum ceusus tinggal meret bae
di manakah hayang peret mual beak-beak masyarakat misalnya aya 1000 misalnya aya 10.000 misalnya aya 100.000 eta ontang ngahaneng bae diperet bae mual beak-beak wah atuh masyarakat teh antri meret cai susu urang mah teu bisa meret onta susu onta mah meret nu di imah bae geus diperet diinum datang ke budak letik mararat sorangan yang nurut eta mah onta teh di mana geus nginum cai susu eta timbullah kesegeran awak lantaran di dinya teh aya seluruh rasa cai susu nu aya di onta Kangjeng Nabi Saleh marasa nu aya di alam dunia aya kabeh di dinya mun nyaritakeun amis aya amisan mun nyaritakeun hasem aya hasepan mun nyaritakeun pahit aya pahitan mun nyaritakeun ketir aya ketiran mun nyaritakeun berbagai rasa aya kabeh di dinya Masya Allah pohara tamah cai susu pohara jeung andai kata boga penyakit tinggal diniatan bae boga penyakit mah nginum cai eta seger boga penyakit darah tinggi nginum cai susu eta cager boga penyakit darah tinggi gula nginum cai eta cager pokoknya mah boga kolesterol cager aki-aki nu ieu nangis ngelentuk bae tawadu nginum cai eta teu cager-cager jeger bae oh hati aki bangsa modal kaji pendi kos gitu antri kau waduh bos jalan ger jadi kan jadi ngeunaheun geus masyarakatnya budak geus eta onta antap wah teu kudu Kanjeng Nabi Saleh ku ari mah lantaran karasa ku masyarakat kamangpaatan onta teh penyakit calalager nu baroga maksud naon bae ieu dagang ieu kurang maju yo dah pokoknya mah orang minta ka Gusti Allah melalui cai onta perat diniatan dagang yang baju wow dagang maju eta cai osot cai susu par eta lain lalagana tuh kuari mah nu dakwah teh lain Kangjeng Nabi Saleh masyarakat sorangan weuy dulur teu kurang kumaha deui berarti bener Kangjeng Nabi Saleh teh nabi jeung rasul yuk urang nuturkeun hiji-hiji kuari mulai mengikuti Kangjeng Nabi Saleh alaihis nauhidkeun ka Gusti Allah per hari-harina anu maca 2 kalimat syahadat teh lain lalagaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sholihan rasulullah bah jelema berduyun-duyun arasuk Islam bungah Kangjeng Nabi Saleh horenganan penggede nagara mah ngagelokna masyarakat ka Kangjeng Nabi Saleh teh hasud kabeneran saat eta nu jadi pamimpin nagara teh horeng cewek nu jadi pamarentahna nu jadi rajana saat teh dinastina kebenaran awewe ngaranna Malka Nyi Malka nya nangis harengeseun jasa deuleu masyarakat ngagelok ka Kangjeng Nabi Saleh geus kakerawat bae sia kumaha carana supaya masyarakat ulah nurut kasih soleh mulai kajero keluar raja tersebut keluar kajero tehnya namanya ngancara bantuan kanu gaib perjurigannya selalu kumaha carana supaya masyarakat ulah nuturkeun si soleh aing teu satuju jasa lamun aing kuari ditaringgalkeun padahal Kangjeng Nabi Saleh mang dakwah teh ngan sakadar dina agama urusan negara mah pek bae tuturkeun itu ibu negara nu penting akur jeung aturan-aturan syariat Kangjeng Nabi Saleh teh hayangeun jadi raja Kangjeng Nabi Saleh teh hayangeun jadi menteri Kangjeng Nabi Saleh teh hayangeun jadi gubernur hayang sote masyarakat nuturkeun aturan syariat Allah Subhanahu wa taala pek nu jadi raja nama sahabat gitulah Kangjeng Nabi Saleh wah istimewa
nu mantak cek Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'alakum khulafa min ba'di 'ad sing araling maraneh kabeh ketika Allah ngajadikeun ka anjeun sebagai khalifah anjeun teh dijadikeun pengurus ku Gusti Allah min ba'di 'ad sabada kaum 'ad disebut kaum Samud nu aya di Yordania anu mayoritas kaum-kaum nabati termasuk nu aya di Saudi Arabia cek Kangjeng Nabi saleh sing inget aranjeun teh dijadikeun ku Gusti Allah sebagai khalifah urus ye kaayaan dunia kaayaan negara tuh lautan urus hasil kemanfaatan lautan teh jang masyarakat tuh kebon leuweung itu teh urus hasil-hasil dina leuweung dina kehutanan eta teh jang masyarakat tuh pegunungan-pegunungan urus hasilna jang masyarakat kelola kabeh naon bae hasil bumi sebab anjeun dijadikeun khalifah pek urus bahkan keistimewaan kaum Kangjeng Nabi Samud teh wa bawwa'akum fil ard tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta Gusti Allah dicicingkeun kaum Kangjeng Nabi Samud teh di negara terutama dua negara nu berdekatan di Yordan kedua Saudi Arabia na eta teh nu hiji pusat pemerintahan yakni Yordania nu hiji pusat kota perekonomian ialah Madani Soleh nah Gusti Allah dicicingkeun adam ayam tattakhiduna min suhuliha qusura kaistimewaan kaum Kangjeng Nabi Soleh teh tanah-tanah datarna bisa dijieun istana dijarian istana kumaneh tanah kumanehanana tanah-tanah anu datar teh dibuat sedemikian rupa sakahayangnya lantaran subur anu luar biasa bata dijarianan lain bata sagegede bata mek lain bata cisoka buleude batana urang kuari maneangan bata gede cara zaman Belanda bae kamari ieu hese jasa kuari mah bata dijengkalan kurang sajengkal kurang kabelah dieuna leuh leutik jasa angel kersil jasa bata teh kuari mah kos kara itu tah kamari ieu keur kula rada leutik keneh mah bata teh gua lalade jasa jeung diapung-apungkeun ge ku budak ka handap teh henteu beulah eta bata aslak berarti kuari mah betak kena angin bae ge barulah sorangan barang kahujanan ngahiji jeung taneuh itu bata kuari aduh masyaallah hebat kuari bata daya tanah-tanah darat tadi jeunan gedong dirapih-rapih kumanehanana ditata sedemikian rupa dijieun mere kunyana perumahan Puri Jaya belah ditu Cikupa perumahan Citra belah ditu dijieun BSD belah ditu dijieun deui Gading Serpong belah dituna deui Reples belah dituna deui kitu Kelapa Gading ka dituna deui Gading sia macam-macam perumahan nu datar-datar tadi je geus puguh di bangsa di naon kitu ngaranna di pahumaan geus teu kudu di urug deui di sawah-sawah ge di daerah-daerah nu datar mah dijieun gedong-gedong iyalah umat Kangjeng Nabi Soleh nu disebut kaum Samud tattakhizuna min suhuliha qusura dijieun perumahan gedung-gedung istana di tanah-tanah anu datar wa tanhitunal jibala buyuta lantaran di timur tengah makapan pegunungan bosak pangdeuleu urang lamun nyaba ka Mesir datang urang teh kitu ulah naik pesawat urang naik bus urang ka Yordan urang ti Mesir sapanjang Mesir ti Aqabah terus gunung
Duka Mesir teh gunung mah terus. Urang teh bagian lain gunung kaler kidul gunung. Mantek cek pikiran kula di lembur urang mah tanah sameter gede permasalahkeun tah anu ngamasalahkeun tanah oper habak ka Mesir ka ditu. Tanah ablag-ablagan di itu di gunung di tanah datar dititah jangan aku raja di itu los ai sia daek maka di itu los tok nyeun imah sia sadaekna di dinya gunung Masya Allah wah eta di Mesir teh urang leuk hayang datang ka kota Mesir teh gunung ieu Jordania subur tapi gunung Yaman pegunungan diberi keistimewaan kaum Samud teh ku Gusti Allah wa tanhitunal jibala buyuta bisa pandai memahat ngabobok gunung-gunung dibobok kunyana dijieunkeun tempat tinggal imah peruntukanana imah anu datar dujieun tina batu bata ditumpuk cara imah urang istana kuari urang perhotelan urang eta teh jang fisoib dina waktu panas gunung-gunung dibobok kunyana eta teh peruntukanana fisyita'i dina waktu rendeng lantaran urang mah negara tropis teu kahartikan di negara tropis mah kos urang kos kieu sebab panas teu sabaraha panas tiris teu sabaraha tiris. Urang mages di sorga bae kos sorga nu mantak orang Belanda, orang Inggris, orang Jerman, orang Amerika raresepeun ge ka urang lantaran panas, sedang tiris, sedang hayangeun jasanya na. Gila negara tropis. Tapi lamun urang nyaritakeun di Amerika aya teu kapanggih-panggih panon poe genep bulan, teu kapanggih panon poe. Aya nu panjang beurang teh 18 jam, ke kapanggih jeung peuting hanya 4 jam. Berang banyak aya nu kapanggih peuting 18 jam berang hanya 4 jam aya nu teu kapanggih-panggih jeung berang di kutub mah peuting bae genep bulan engke teu kapanggih-panggih jeung peuting berang bae genep bulan nu mantak kamari didiskusikeun secara internasional seluruh penggede agama dibahas tentang salatna nu aya di Amerika ketika aya panjang peuting salatna jeung puasana dibahas tentang negara anu panon poe kumaha eta seperti dikutubakan teu muncul panon poe geus anggeus dibahas padahal geus dipuat ku Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali tinggal dibuka bae kitabna ku urang geus anggeus kabeh ge nu tinggalin saya tika-tika acan tinggal dibuka bae kitab ieu cenah kitu bisa macana atuh sia teu mondok gimana salah saha teu mondok macan koran malulu di sorga ke bahasana bahasa Arab di sorga bangke teh urang bahasana Arab bangsa naam jeung olah teh kapake kuari ge urang kudu belajar bae namun urang ditanya sia lapar naam kitu dahar atuh naam geus beres dahar mayarnya la waya dahar naam waya mayar la ialah keistimewaan kaum Kangjeng Nabi Soleh disebut kaum Samud gunung-gunung teh dibobok kumanehanana dijieunkeun tempat tinggal lamun urang kuari ka Madani Soleh ka ditu nah bakal aya engke ditinggal kaum Kangjeng Nabi Samud aya gunung dininya berupa gedung belah ditu ka aya deui gunung aya nu panjang dijieun kunyana dipahat kunyana rupana jadi rupa siga imah padahal gunung Masya Allah kabelah dia nanya lain mahatan gunung bae bongkahan dibawa kunyana ka imah anak incuna terus ditah mahatan dijieunkeun patung-patung laletik Bukang jeung Nabi Soleh dicarang geus ulah sok nyeunan patung teh ieu mah cenah mengenang kaum-kaum nu baheula mengenang bapa moyang urang mah jak kuari geus ibadahna ge ka Gusti Allah ngan ieu mah hanya mengenang ulah cek Kangjeng Nabi Soleh tetep bae nya nyeunan saeutik laletik sesa-sesana dijeuncing cin kunyana
Masya Allah orang ayati dituna kuari dijinan cincin bongkahan ti Aceh Sungai Dare dijin kuari Bacan segala Batu Garut segala di Banten ti Cirebon ti Jawa Tengah aya batu eta teh batu anu geus teu bisa disorot tapi warnana loba pancawarna lamun urang karangkas betung dirinya aya deui kali maja teman encek nyebutnya kali maya nya urang mah maja bae atuh ieu lain lalagaan di Indonesia dijieunna nuturkeun kaum Samud Kangjeng Nabi soleh dakwah dulur atuh kuari mamaningan pakai ibadah ulah pakai nyieunnan patung jeung ulah pakai nyieunnan cincin ndekna naonan atuh kuari mah kaganggu boro-boro masyarakat biasa ustad ge mantas tahajud kieu bae beres nyanang ke tipe tinggi deui sorot di kieu-kieu kunyana dibebenjokeun kudu leuleumpangan di jero cincin nyana ge seuri sorangan geus ngeplok cekna ieu lumayan digosok deui kunyana terus di kieu deui waduh seterna timbul cek deui mantep jasa ieu lain maca Quran neulean batu tengah peuting blon teh coba tetapi kapan ieu teh tadina mah henteu kok ngagelok jadi kos kitu sih maha kawasa Allah maha sagala-galana Gusti Allah ya kamari ieu mah henteu kok ngagelok kitu nang Gusti Allah aya fenomena naon sih cek Gusti Allah idza aradallahu bi 'abdin syarran ahlaka ma lahu fitini wal labin wa idza aradallahu bi 'abdin syarran khudira lahu fil labin waqtini hatta iya bener di mana Allah dek ngaharapkeun ka hamba diharapkeun ku Gusti Allah dikersakeun goreng bakal dirusak ku Gusti Allah hartana dijadikeun tin dijadikeun labin dijadikeun kaheureyan sehingga manehanana teh anu tanah produktif dijual tanah produktif dirusak tanah produktif ku manehanana dialih fungsikeun nu tadina produktif sawah ngahasilkeun pare kuari dibangun kunyana sawah nu ituna dijieunkeun tin wallabin kemudian dibangunkeun jang perumahan-perumahan iyalah ku Allah dek dirusak jangka waktuna mungkin setahun 2 tahun 10 tahun 30 tahun ujungna bakal dirusak ku Gusti Allah kaheureyan bakal ditimbul-timbulkeun ku Gusti Allah geus mah perumahan-perumahan di tanah nu datarna dijieun gedung-gedung lain gedung nu laletik ti mimiti gedung nu leutik datang ka nu rada gede datang ka nu gede datang ka nu bertingkat fungsina ge geus lain lalagaan ti mimiti jang tempat tinggal kebutuhan sehari-hari kabelah dituna jang memewahan kabelah dituna deui jang hiburan geus puguh dijieun penginapan kuari apartemen perhotelan kabelah dituna di hotel teh eta teh jang bebanggaan jang kitu lalazatan ngeunaan berbagai hiburan aya di hotel mah kuari urang lamun asup ka hotel lain sakadar sare lain sakadar dahar lain sakadar nginum di dinya deuk aya hayang naon bae ge aya di hotel masyaallah karim ente bosen kuari mah awewe anu di tanah air Cianjur geus diasaan Karawang geus diasaan Bandung geus diasaan coba hayang nyaho kuari urang hayang nyaho ka urang Bali kos kumaha diasaan ku urang coba hayang Madura aya kabeh stok di Indonesia coba saja urang hayang urang Pandeglang aya urang Lampung Ambalaya kuari urang hayang ka luar negeri coba urang hayang ngalengkah urang pesen urang Thailand urang pesen urang Korea Ambalaya di hotel urang pesen kuari mah urang bule leuwih Ambalaya hayang urang Belanda hayang urang Inggris hayang urang Amerika nu bule urang New Zealand dan lain sebagainya Ambalaya di hotel cenah urang Arab banteu urang Arab urang Arab Ambalaya di Indonesia urang Pakistan urang India
ulah kena orang Arab urang di ka ditu ka Arab ka Baitullah ibadah haju di ditu ari ibadah kabeh sarua nu tolol mah tolol leuwih tolol di badan urang diboking ka Indonesia Masya Allah Karim aya kabeh di hotel aya urang mana kiai cenah ieu mah bosen ka jelema-jelema nu biasa mah hayang urang negro bae nu hideung ka huntu-huntun aya Masya Allah ialah negara orang negara nu mayoritas Islam dibaca kurang Al-Quranul Karim bupati naga maca Quran mayoritas lah di urang mah gubernur naga maca Quran malah dikompetisikan dimusabakohkan Al-Quranul Karim nu menang dibawa ka Saudi Arabia ditampilkan secara internasional adu kekuatan baca Quran jeung Irak jeung Iran jeung Turki jeung berbagai negara Indonesia kadang menang kadang eleh itu ngaranna ge kudu sabakoh ieu tapi kebogbrokan di jerona ternyata seperti eta judi di Indonesia kelas internasional perzinahan di Indonesia kelas internasional nu matak urang luar negeri betah di Indonesia fasilitas naon bae aya di Indonesia saata nu tanggung jawab karusakan eta engke di akhirat deleukeun sia bupati mun teu dipanggang sia ke di akhirat deleukeun sia menteri sia bakalna dicacang-cacang ke di akhirat deleukeun sia gubernur disate sia di ditu sebab sia teu berjuang kiai ngan sakadar ngomong di panggung jeung di pangajian eta mah supaya lepas tanggung jawab abeh di akhirat pan sia ki uci di kiai-kiai ku batur emang sia teu dakwah tanyakeun Haji Makmun yeay hayu geus ngomong tah negor ka bupati negor ka gubernur negor ka presiden ngan bisa ngasakieu atuh da kumaha deui atuh dia teu bisa ka ditu nyeun kekuatan FPI ge nyeun kekuatan sakitu memble kumaha aing tapi ayo bae terus atuh didenge jeung teu didenge urusanna kumaha nyana tapi ternyata ngan sakadar asup ka ceuli ieu kaluar ka ceuli ieu asup ka ceuli ieu kaluar ceuli ieu nyana ngarobrol di itu kiai sadek-daek bae ngomongnya atuh mah panagara negara Islam geus bae antepkeun lah nyana-nyana urang nya keuna sacablakna sungut kiai ieu emang aing teh nyaho sia ngomong kitu aing nyaho Jey, cek kira aing teu nyaho meureunnan. Sadaek deus sia ngomongkeun aing. Hayo. Nggih, aing mah jamualna naon? Sebab aing mah teu boga kakuatan naon. Engke sia dihudangkeun ti kubur, ngabring ke ka mahsad. Halo Bupati. Dadah, dadah. Hei. Kiai ka mana? Sorga dong. Bupati kemana? Wallahu alam. Ayo sia ngadu jeung aing. Kuari aing eleh engke sia. Je aing mah yakinkeun sia ka neraka ja. Je, pan sombong amat sekali-sekali aing sombong lah. Geus sia mah teu disombongan ke kos kitu. Lamun sia cicing di dinya ngarasa aman bae, cilaka sia bupati, cilaka sia gubernur, cilaka sia pemerintah. Minimal ngarasa salah sia. Sanggeus ngadege kiai-kiai anu dakwah, minimal ngarasa salah, minimal. Lamun sia ngarasa bener jeung ngarasa aman deleukeun sia. Ieu emang sabab udah ucapan Gusti Allah. Baca ku sia atuh. Ieu cenah teu kaburu aing maca koran bae, tita kusaha sia maca koran. Ye parang sana. Nah, cekang yang Nabi Soleh ti Gusti Allah sing areling maraneh kabeh. Ketika mana dijadikan pengurus pilar di muka bumi titah diurus kamangpatan balikeun jang masyarakat jeung masyarakat teh supaya tentrem ibadah ka Gusti Allah ditetepkeun dicicingkeun ku Gusti Allah di muka bumi tanah nu datarna dijieun gedung dijieun istana tanahan pegununganana dijieun imah-imah jang paranti manehanana berteduh ketika tariris fadzkuru ala Allah
sing areling marane kabeh kana nikmat-nikmat ti Gusti Allah kurang kumaha atuh kanikmatan ti Gusti Allah ku ari mah hasil bumi nu sakitu poharana tuh lauk di lautan sakitu poharana tuh hutan di hutan sakitu poharana tuh keayaan di negara sakitu poharana hasil bumina pegunungan-pegunungan anu tatadina kadelna tandus ku ari bisa dipahat bisa dijadikeun imah tinggal kurang kumaha kanikmatan ti Gusti Allah sing inget kana kanikmatan ti Gusti Allah awas wala ta'sau fil ardi mufsidin ulah sok ngarusak maneh di muka bumi melalui maksiat tina maksiat percaya ke aturan Allah bumi bakal dirusak hutan disalahgunakeun lautan disalahgunakeun gunung disalahgunakeun berbagai fasilitas nu aya eta teh aja ngadeketkeun diri urang ka Gusti Allah bertakarrub Allah nyeun gunung teh jang paranti takarrub ka Gusti Allah Allah nyeun hutan jang paranti takarrub ka Gusti Allah Allah nyeun laut jang paranti takarrub ka Gusti Allah lantaran ieu nu aya di awak urang teh seluruh organ-organ ngajak takarrub ka Gusti Allah tinggal fokuskeun bae ku ari mah urang ka Gusti Allah ieu mah pamere Allah diembung-embung aya Allah mere mah aya dihayang-hayang ketika Allah teu mere mah teu aya nu penting urang jadikeun satu sarana untuk meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kitulah kaum Kangjeng Nabi Soleh disebut kaum Samud. Gunung-gunung dipahatan, bongkahan-bongkahan dibawa ka imah dimodif punyana sakahayangnya dijieun mobilan, dijieun kukudaan, dijieun ontan, dijieun gagajahan, dijieun berbagai hewan kabla dituna dijieun bongkahan-bongkahan patung-patung laletik kemudian dijieun cincin nu manta ketika orang ka Iran ka ditu ka Yordan beuh eta cincin di Iran mambalaya kok sampah bae di Iran mah eta teh mutiara teh nu masjid Sidina Husain Masya Allah urang mah boga virus hiji ge digosokan teu eureun-eureun barang datang ka Iran virus segede tihang tungtung nama di dieu ge nu marake virus nu barang jengkula diasup-asupkeun ka jero kantong kukula ditanya kunaon diasupkeun isin ka tihang jakna urang boga hiji ge di kieu-kieu we horeng di dieu jadi tihang kitu keneh bangsa ruby kitu keneh bangsa berbagai perhiasan kristal lampuna di luhur sing kerlip kristal tina berbagai warna nu putih nu hejo nu beureum indah jasa geus urang hese jaritakeunana masjid di Iran mah masjid Sidina Husain masjid Ali Murtado dan masjid-masjid lain indahna luar biasa meureun kuloba eta teh hasil-hasil naon kitu ngaranna di pegunungan taneuh teh menghasilkeun gos kitu dibuatlah kunyana minimal memeh jang batur teh jang di nagarana sorangan ya Allah ya Rabbi eta nulul lampu urang pohara jasa kos kitulah di Iran kitu kene di Yordan urang lamun ningali ka Petra tinggal tercengangna bae ya Allah ya Rabbi ialah pahatan kaum Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi Soleh kaum Samud baheula luar biasa ketika orang lewat pertengahan aya di dinya tah belah kiri belah kanan aya patung-patung ieu patung Uzza Manat aya merekan di handapna Uzza Manat laletik aya di ditu nu ngabaris 7 patung di sisi kukula ditanya nanya ari ieu naon ieu tempat ibadah sakjana tempat ibadah kaum Samud belah kiri tah memeh mengkol ka dieu di Petra terus lurus aya di dieu belah kiri di dieuna aya batu-batu paranti diuk ieu di dieu aya patung-patung ieu lah ceknyana tempat ibadah kaum Samud baheula ya Allah terus datang ke jero ka ditu beuh urang tinggal naon napas panjang bepohara amat ieu gunung dipahat tepikeun ka jadi indah luar biasa encan nu di Madani Soleh di ditu di Hijir engke aya kota Hijir eta teh kota Hijir ngaranna nah nu bakal engke aya dina Al-Qur'an aya suratul Hijri eta teh nyaritakeun kaum Kangjeng Nabi Soleh kaum Samud Hijri kota Hijir nu kuari disebut Madani Soleh ieu gunung-gunung dimodif kunyana dipahat
jadi sebuah bangunan sakahayangnya indahna luar biasa. Kos gitulah kanikmatan ti Gusti Allah kade cakaom ka Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi soleh sing arah inget kana nikmat-nikmat ti Gusti Allah ulah sok dirarusak. Nah ieu mulai kaum Kangjeng Nabi soleh teh iman ka Kangjeng Nabi soleh iman ka Gusti Allah. Kuari teh geus leuwih ti 50% nu iman ka Kangjeng Nabi soleh nu tadina teh dipercaya kuari dipercaya bunga amarwata suta Kangjeng Nabi soleh teh selalu unjukan ka Gusti Allah ternyata horenganan pamimpin jeung penggede ngemu di jero hatena raja awewe raja mal kididinya teh nyieun hasud sing hade soleh teh ulah sok di nabi-nabi ulah sok di rasul-rasul eta mah nya ngaluareun onta tina batu eta mah sakadar sihir tiba heula ge urang nyaho bahwa tukang sihir teh jararago ko haju ngagarelok wari tetep lantaran kamangpaatan onta terasa ku masyarakat aya naon-naon onta perat inum geus indahna luar biasa masyaallah. Lamun urang ningali di Yordan dekat Kangjeng Nabi Syuaib belah kanan aya gunung di luhur aya seperti guha di gunung pas pegunungan anu luhur jasa eta si guha parantisa ieu peninggalan kaum Samud baheula ditek-trek ku nya gunung masyaallah. Pas dek datang ka kuburan anak belok kanan aya deui gunung di dinya belah kanan keneh dihandap seperti guha tapi aya tihangan gitu. Beuh ieu pemahat kaum Kangjeng Nabi Samud ditinggalna masih aya keneh. Ya Allah ya Rabbi. Nah iyalah kaum Kangjeng Nabi Samud kabelah dieuna terus kunyana diukir nu mantap cek Kangjeng Nabi mun Allah dek ngeresakeun goreng ka hiji hamba bakalna harta dirusak dimodif dijieun ka heureuyan dibangunkeun kunyana sisa-sisana kunyana dijieun ka heureuyan geus bah lalagaan dibuatlah momobilan dibuatlah hewanan dan lain sebagainya patung-patung dibuatlah cincin dan lain sebagainya iyalah ditinggal kaum Kangjeng Nabi soleh alaihis. Dokter kuari mah teh jualan obat doang belah dieu etalasena obat belah dieu cincin kitu kene berbagai etalase di Bandung di Jakarta di kota-kota besar nu tadina nyana dagang elektronik geus mah radio geus mah HP belah dieu etalase na eta kene belah dieu mah diganti ku cincin wabe malah urang lamun dekat Cikupa tah di dinya di sisi jalan aya tukang baso di dinya tukang baso di sisina tukang cincin engke mah kebel-kebel ge baso dicampuran cincin ngagelo paroho anu tadina maraca sholawat kuari ngagosokan cincin nu tadina maca Quran kuari ngagosokan cincin anu geus beralih ke percincinan loba tina supir kuari dagang cincin tina pemborong jadi dagang cincin kuari macem-macem cincin kabeh terus diulik nang saha eta kitu jakamari mah teh kok bisa resep nang Gusti Allah ndek naik ke naon ndek nurun ke naon iyalah Gusti Allah tetapi isyarah ilal majnun ieu teh kana edan kuari geus mulai edan geus mulai edan geus kararieu bae kamari mah ieu ngan 2 juta tapi ngadenge kuari mah cenah 10 juta dek nanaonan atuh ngahayal kos kitu bejana cenah di batur mah kos kieu teh geus 20 juta amual dijual ku aing 10 juta ngadagoan 20 juta ai dahar mah ngahutang bae ka warung lain teh edan naon coba eta edan ngaranna nganaikeun harganya nu nurunkeun harganya encan dijual ku nyana ai dahar ngahutang tolol edan eta kos karari itu jelema leutik cincin loba jasa gede bongkok
ya Allah ya Rabb. Masya Allah nah iya dek dirusak setik batu teh hiji perkara anu hina lantaran aya nageh di gunung aya nageh di tanah hina tapi ku Gusti Allah ketika dibukakeun jadi mulia barang hina jadi mulia digosok jadi herang jadi mahal hargana jadi herang eta teh isyarah atuh batu bae nu tadina di gunung tadina di tanah diangkat dimodif di herangan jadi herang kunaon ai batu di herangan ai hate teh di herangan hate herangan kunaon si urang jadi cinta dunia kunaon si urang jadi babarengan bae jeung makhluk hate teh kunaon urang resep jasa kana kaheureyan ieu akibat teu herang hate ibadah ku ibadahna tapi ria mah terus bae ujub aya terus bae takabur terus bae pelit terus bae teu herang hate mantak naon daripada ngaherangan batu mending ngaherangan ieu atuh kumaha cenah kiai carana belah dada urang cokot hatena usah bisa modar sih di dinya ngaherangan hate mah kudu anu bisa atuh lantaran batu gedeg di herangan kudu nu bisa ngaherangan batu zaman kamari ieu macan zaman batu kapan angel jasa kaherang lantaran nyokot awi hideung di kitu-kitu sabulan can herang keneh bae belah dia nama ke kararas di kitu-kitu tetep can herang keneh bae kuari mah babari jasa weng beres lugan langsung cokot kuari mah ya asahan 5.000 nah ieu mah batuna batu anu empuk ulah make serubuk inten geus bae cukup eta mah nu 1.000 2.000 ieu mah tuas ieu mah batuna menang make serubuk inten set sapoe 2 poe 3 poe nu kamari mah tamat Quran saminggu kuarin teh geus kikiran bae tuh asal ngarumpul bae tuh deuleu nu aing nu aing teu ustad teu kiai kararieu bae kabehan cing jadi kaganggu lain teu edan sinaon eta ngarana edan mental teh terus kitu teh ya Allah ya Rabbi barang nu hina dibuka ku Allah dimodif herang jadi mulia isyarah urang oge atuh turunan nabi lain turunan wali lain anggaplah orang batu bangkong lah nah dicoba tuh ku urang herangan diri urang kumaha carana ngaherangan fokuskeun hate urang ka Allah mulai tanya awak urang awak sia ti mana ti Allah endeu ka mana endeu ka Allah ieu urang memeh ka Allah asli kuari urang ka Allah mangga ketika ngadenge suara azan Allahu Akbar haringkuk pancen ada ka Allah teu nya udah atuh sia aya ka Allah mah kan urang nganasehatan aku urang keur di mobil nele jam 12 ngadenge suara azan Allahu Akbar terus Allahu Akbar gandeng dobrak azan tanya awak sini ke mana deuk ka Allah eta panggilan Allah amun deuk ka Allah eureun neangan restoran lain dengan masjid dengan restoran blon neangan masjid nu ngeunaheun eureun tanya awak urang endeu ka mana endeu ka Allah ridho teu ridho bakal ka Allah bae sadar teu sadar bakal ka Allah bae daripada engke ku Allah dicarekan mending kuari fokuskeun ka Allah lamun geus difokuskeun ka Allah ketika Allah marentah ka urang pandeu ka Allah ieu parentah Allah siap urang ieu nu mantak henteu ka Allah lantaran can dinasehatan awak urang deu ka mana nu mantak ibadah masing hade kudu okos cara caritaan Imam Ghazali ketika ia jelema deu ka Mekah ditanya ku urang Aisyah eta tas jang naon jang ka Mekah
Ari eta sia meuli baju jangka mana? Jangka Mekah ka Baitullah. Ari eta seragaman jangka Mekah. Ai sia teh meuli lauk gabusim jangka mana? Jangka Mekah. Wah, jangka Mekah, geus. Ari eta meuli sapatu jangka Mekah. Emang ka Mekah butuh sapatu lalu omong. Mana yang di Mekah make sepatu. Lecet sia, aja nanya lecet nah. Kabeh jangka Mekah. Mimiti tas jangka Mekah, baju jangka Mekah, sepatu jangka Mekah, bebelian segala obat-obatan deh jangka Mekah. Hiji fokuskeun Mekah. Ketika diberangkatkeun urang diazanan teu kudu ngomong kabehan ge nyaho, itu diazanan deuk ka Mekah nyahoeun kabehan ge. Masyarakat ge nyahoeun. Dianterkeun ku ari ka Pondok Gede, deuk ka marana tak nganterkeun nu ka Mekah. Nyahoeun kabeh. Ketika datang ke Pondok Gede batur baralik nyana ngadadahan sok diararimah bae nya. Deuk ka mana emang? Deuk ka Mekah. Sanggup ninggalkeun anak pamajikan, imah, harta banda. Kunaon dia? Deuk ka Mekah, deuk ka Allah. Pan boga anak leutik serahkeun ka Allah, anta sahibu fis safari wa antal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi wal ashab ifadna wa iyyahum min kulli afatin wa atin. Abdi nyerahkeun ka Gusti, nyanggakeun sadaya-daya. Abdi ti Gusti, itu du Gusti, abdi deuk ka Gusti. Mangga kumaha Gusti bae, deuk ka Mekah. Pohara eta Imam Ghazali lamun geus ngabahas kos kitu. Abdi deuk ka Mekah. Teu nyaah ka anak, nyaah ngan abdi hayang kapanggih jeung Gusti. Teu nyaah eta ka eneng. Eneng nyaah. Tapi abdi hayang ka Mekah. Itu mobil Avanza. Anyar pan, jeun teuing aya anak nu ngurus. Zahirna secara batin aya Gusti. Emang deuk ka mana? Ka Mekah hayang kapanggih jeung Allah, kabeh ka Mekah. Sanggup ninggalkeun imah, pamajikan, anak, incu, eneng ditinggalkeun ku nya. Geus puguh mobil, boga ruko ditinggalkeun. Deuk ka mana ieu? Ka Mekah, ka Allah. Tah ibadah teh ya kudu kos kitu. Kudu kos kitu urang kieu di lembur ge deuk ka mana? Ka Allah. Nu mantak lantaran diniatan deuk ka Mekah, datang ka Mekah lagi hayang geugeuraan ka Masjidil Haram ka Baitullah. Begitu azan kadenge rarasaan ngeunaheun jasa. Ngerasaan ge perasaan lantaran naon diniatan deuk ka Allah. Datang ke Baitullah diputeran emang maksudna ge deuk muteran Baitullah hakikatna deuk ka Allah. Ketika nyala balik ke hotel ngomong ke babaturan anak besi aing hee sudangkeun ke masjidnya besi tinggalin emang diniatannya deuk ka Allah. Ketika azan ngomong Allahu Akbar nyana di jalan keneh lumpat tak kunaon emang deuk ka Allah, fokus ke Allah kabeh. Niatanna deuk ka Allah. Atuh batak naon di dieu ge sarua bae Allah mah ini Mekah. Emang Allah di Mekah jalain. Lain eta mah hanya lambang doang tah mah atuh. Allah mah di mana bae aya. Mantak naon ku ari diniatan. Kalau nah urang ku ari menghadapi bulan Rajab isuk tanggal hijina menurut hisab qot'i. Fokuskeun deuk ka mana sia? Allah. Isuk aya parentah salat naon puasa sunah deuk siap. Siap. Beneran siap bener. Deuk ka mana? Ka Allah. Pan loba dahar di masih moal yang moal di dahar satungtung teu kadeulean mah aing. Tau kos budak angon. Budak angon kos kitu aya babaturan mah henteu. Oh babaturan bae. Dah tolol budak angon. Budak angon eta kos kitu lantaran gula mah baheula ngahiji jeung budak angon nyaho. Da lamun nyalimpet biasa di dahar heula teu beret. Siap puasa puasa. Pas gitu, budak angon masuk nangkon, udah dibujur kebo. Calana diporosotkeun, tolol tuh budak angon. Nyawa jasa ke budak angon ngajun ku kumaha kitu belah pokona mah. Meureun kiai kitu ulah loba omong sia. Iya. Tah, lamun urang isukan titah puasa. Nah, lamun teu puasa, budak angon eta. Lamun cenah itu mah kiai ge kiai budak angon mah geus pokona. Nah, ieu urang fokuskeun Allah. Ieu aya instruksi puasa sunah ka Allah, laksanakeun. Sabaraha poe cenah kiai lobana aya puasa Rajab ulah loba-loba, ulah sabulan ulah cukup 27 poe.
puasa bulan besi tasabuh jeung Ramadan 27 poe. Waduh cenah aya sana teu kuat, ulah lamun teu kuat ulah 27 20. Asana 20 ge cenah kumaha rantahan karyawan 10. Lah asana cenah 10 ge teu kuat cenah ge 3 atuh sia mah lah 3. Asana teh 3 ge teu kuat sapoe. Asana cenah sapoe ge teu kuat cenah kumaha sia mah emang teu maksud. Teu maksud jawa. Maksud nu mahal ge maksud ka Allah. Sok sanajan urang teu norekat seperti nu norekat. Norekat eta kan ngageserkeun rasa tina syariat kuari fokus ka Allah. Ceuli dek dikaallahkeun mata, dikaallahkeun irung, dikaallahkeun sungut, dikaallahkeun leungeun, beuteung kabeh, kubul suhu, dubur kubul suhu dek dikaallahkeun kabeh. Nu mantak geus janji beat ngaranna abdi siap dek ka Allah lantaran janji beat di hareupeun guru maka nyana kajen kuku mage di mana bae situasi kuat dek ka Allah diberelah wiridna zikir jeung aturan-aturanana dek ka Allah fokuskeun dek ka Allah mantak naon urang ge fokuskeun we dek ka Allah. Nah puasana 27 poe di akhirat aya kali atau kali katempo ku Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi Mi'raj. Bih, caina. Bih, pohar. Leuwih amis rasana tibatan madu, leuwih seungit tibatan minyak misik. Leuwih heran tibatan salju ngeplok indah jasa takali. Kangjeng Nabi naros ka malaikat Jibril liman hadza ya Jibril yang saha eta si caina cek malaikat Jibril liman soma Rajab yang jelema nu puasa di bulan Rajab. Masya Allah cek Kangjeng Nabi mun umat kula haju bulan Rajab paruasa meureun ngarinum eta cek Kangjeng Nabi wahai segenap umat kaula nu aya di Cikupa di Bojong di Belaraja ai Cilongok mah geus teu kudu dicaritakeun tah mah geus leuwih ti heula wayahna wahai umat-umat kaula kula lantaran geus pernah neuleuh bahkan pernah nyicipan kana cai bangawan eta teh diperuntukkeun jang nu puasa poe di bulan Rajab puasa sapoe bae ge bakal ngasaan komo nu 2 poe 3 poe geus ganjaranna geus dicaritakeun di pengajian-pengajian anu geus kaliwat. Nah masa sih teu kabita keneh bae kos kitu mun geus teu kabita keneh bae geus sama budak angon ge angonna deui teh geus angon teh. Iya dah, ya Allah ya Rabbi. Puasana babari bae aya hayang kuat mah urang sahur engke peuting 3:30. Geus sahur anu seubeuh sahurna nginum 2 muk lek. Geus beres terus adzan subuh milu salat berjamaah subuh gegeraan bae manta subuh ka imah ngariku es hudang-hudang 2:30 tadi lo guys langsung ngalawudu bandi malawudu terus ngalawudu salat dohor tas salat dohor kan mal kebal asar jadi rapet dohor jeung asar ngeunaheun kan nangis assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi kakarak wiridan dan astagfirullahaladzim Allahu asar langsung sholat asar Allahu akbar beres sholat asar didinya di ngaringkuk hudang jam 9:30 mulai ke dapur rujak Kak Haji, rujak mah geus aya pan osok ngopi kopi okoh. Aya anu ngiriman susu anak, susu naon coklat jeun. Ya Allah, ya Rabbi. Kak Haji, itu anak anu cikal ngiriman kolak. Loba, bawa ka di kabeh, anak ulah bere.
Ini masa ngaluhan Fir'aun ini bukan. Aduh, puasa teh lain ngalegitkeun nafsu, edan datang ke nafsu. Syariat mah kitu bae. Di syariat mah kitu bae kajun kuku mah udag-udagana kitu bae sebab teu boga maksud. Padahal mah aya dina thariqah mah kapan aya syahadat, aya salat, aya zakat, aya puasa, aya haji dipraktekkeun dina thariqah mah lain cara syariat. Munggah haji syariat mah kudu ka Baitullah, dina thariqah mah munggah haji teh di awak urang sorangan, awak urang teh Masjidil Haram cek Imam Ghazali, cek Tuan Syekh Abdul Qadir. Awak urang teh Masjidil Haram, Baitullah na teh qalbu. Lamun urang ka Mekah teh ndek jadi tamu Allah ka Baitullah, atuh mantak naon gelokeun ruh urang, pikiran urang, mata golbu urang ka qalbu. Jadikeunlah urang tamu Allah kos kitu thariqah. Nek ngageserkeun perasaan urang teh kuari kerja di tamu Allah, izin atuh ka Allah. Di Mekah teh loba larangan sing hade lantaran ieu teh tanah haram. Naon bedana ketika urang jadi tamu Allah? Ketika urang ihram, loba nu diharam-haramkeun nu tadina halal ge, urang kuari niatan ihram di jero hate urang. Loba paharaman-paharaman. Ngagelokeun kos kitu thariqah teh. Aya zikir mah babari bo, aya ngariung illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah. Ngaji kok gandeng amat illallah. Cauna gede, illallah. Aya ngariung dunu susah mah tilok kitu nya illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Amin amin amin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kepen cepet amat lah, susah tuh berkata. Manya norekat kos kitu. Teh. Eta keur carita panjang ta dongengna heulanan. Eta jeung naon? Syahadat. Lamun urang dina syariat mah cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Abdi nyaksian abdi nguningakeun bahwa teh aya pangeran wajib disembah angin Allah, jeung abdi nyaksian yen Kangjeng Nabi teh utusan Allah. Irahasia nyaksianana. Irahasia nyaksianana. Hayo. Heuh nya. Atuh bohong berarti. Dioper ka thariqah supaya karasa syahadah urang teh supaya datang kana ainul yakin, tina ilmu yakin kana ainul yakin, engke datang ka hakul yakin. Urang lamun nyaritakeun abdi nyaksian bahwa Gusti Allah teh pangeran, karasa sia nyaksian Gusti Allah pangeran beneran bener. Bohong sia teu bohong. Nah, geus kasaksian ku hate aing. Di mana? Geus karasa Allah pangeran. Di mana karasana? Mata hate aing geus neuleuh ka Gusti Allah. Allah neuleukeun ka aing, aing neuleuh ka Gusti Allah. Bohong sia, urusan bohong urusan aing jeung Allah. Sia mah sia bae, syahadat sia pake, aing mah syahadat aing. Aing menyaksian bahwa Gusti Allah pangeran karasa aing neuleuh sebab deuleu aing mah hiji deuleu mata, dua deuleu ceuli, tilu deuleu rasa, opat deuleu pagawean. Aing geus boga rasa, deuleu rasa aing. Aing teh hadir Gusti Allah di mana? Di Baitullah di jero hate. Sebab aing mah tatadina geus ihram. Jadi tamu Allah ka Baitullah aya di jero hate aing. Allah hadirlah Allah. Ketika Allah nyaritakeun diteropong ku aing cap Allah seluruh hate umat pangbagusna hate kakasih aing Kangjeng Nabi aing. Tah aing teh nurutan eta nu mantak aing geus katempo ku Gusti Allah di deuleuh hate aing ku Gusti Allah, di hate aing aya Avanza. Tah kan aya Mio di hate aing teh tah di dieu teh aya Scoopy pamere gubernurna kuring ngandang. Tuh kan aya macam-macam, aya jabatan, aya naon isin amat ketika Allah neuleuh ka hate di jero hate aya neko-neko. Aing micenan eta dihramkeunlah aing jadi tamu Allah. Maka ketika jadi tamu Allah aya larangan-laranganna dipiceun ku aing laranganna. Ketika Allah nempueun ka hate aing
di jero hati aing aya Allah doang. Aing keur jadi tamu Allah. Karasa ku aing teh hamba Allah, neuleuh ka Allah sebagai pangeran. Pangeran neuleukeun ka aing disebut wusul ilallah. Karasa syahadat aing lain syahadat sia. Syahadat sia bohong. Sebab sia mah syahadat ngan disungut doang. Abdi nyaksian can karasa ku sia saksi sia. Tapi aing mah geus karasa aing nyaksian teu aya pangeran iwati Allah karasa ku aing. Beda ahli thariqah mun geus usul ilallah mah komo kabelah ditun leleuweungan lah. Nah, ngagelokeun eta kumaha? Ti awal heula fokuskeun ka Gusti Allah. Aing deuk ka Allah kajian ku kumaha ge. Ketika dahar niatan deuk ka Allah aing ge. Jang kekuatan ibadah ketika nginum lamun encan bisa ngurangan seubeuh masalah asal niatan deuk ka Allah. Aing nginum deuk ka Allah sebeukeun sebab aing butuh tanaga. Aing deuk ka es deuk di ka Allahkeun, make baju deuk di ka Allahkeun. Naon bae di ka Allahkeun sebab geus beat di hareupeun guru, abdi beat siap deuk ka Allah. Moal ka sisi moal ka gigir. Nah eta ngaranna thariqah. Mokuskeun diri deuk ka Allah. Eta nu ka kapan kos gitu. Kuari aya jelema ngabimbing jamaah haji. Haji, deuk ka mana? Mekah. Jeung saha? Itu anak buah loba jasa pun teu dibimbing mah kumaha? Teu rek ka Mekah rek ngabimbing. Rek ngabimbing nya. Maksudnya di Mekah kumaha? Lumayan kan ai ke Mekah mah. Engke ditu umroh bolak-balik saurang teh kapan sabenerna mah eta teh cukup bae ngan 5 real 6 real. Ku aing dipatok 20 real sakali umroh lamun 7 kali umroh kali 20 real sabaraha? Henteu rek ka Allah deuk ka real. Ngababet sia hujanan. Lain aing ye Imam Ghazali anu ngomong ye. Bisi sia marah ka aing ke aing diteluh ku sia. Haji, deuk ka mana? Deuk ka Allah. Maksudnya deuk naon? Deuk ibadah haji. Atuh sorangan bae. Ieu lamun teu dibimbing kumaha? Maksudnya deuk ka bimbing hajina. Ya, ngabimbing hajina beusih salah. Aya ye nu neuk milu ti rombongan sejen ka Mang Haji. Tuh lain rombongan mah teu bisa. Pan cenah deuk ka bimbing. Kieu nafal. Lain deuk ka Allah, tama kos kitu. Lain deuk ka Allah tama. Aja kumaha ieu? Hajina keuna tamatu kabeh. Maksudna geuna bayar dam. Ente ieu mah jak kiai, ieu mah ustad pan deuk iprog ulah diiprog geus teu bisa. Geus tamatu bae hese, iprog bae hese. Iya, tepatnya nama kiai deuk iprog ulah rombongan aing mah kudu tamatu bae. Geus, mendingan meuli embe bae, meuli embe. Ulah make jeung iprod, pokona mah geus lah hese. Ya, atunya nama boga ilmu ja kiai. Lah kiai 3 kiai ulah. Kunaon sih Mang Haji diulah? Udah amat. Bego. Itu rahasia perusahaan sih. Usah macam-macam. Mau jamaah sabaraha? Aya sih 100 mah. Jadi lamun tamatu saurangna embe hiji sabaraha duit? Mahal embe dihitung mah. Emang diurang gitu. Mahal seperti 1.500 real. Ayo guys satu, orang 1.500 real dibelikan 500 real. Jadi untungnya hiji seberapa? Mah aja dia ke mana sih? Dia ke Mekah. Cak Allah bohong sia, kadabda sia. Dia ke Mekah sia. Dia kata imbe sia mah. Tuh, Imam Ghazali ngamukos itu pantah. Nu mandak pemimpin haji lamun teu bisa ikhlasna delekeun. Kurang kumaha tuh di Ciamis tuh di Tasik nu mimpin haji acur kabeh. Sebab lain deuk Allah. Di Tangerang moal kudu dibejakeun ku aing jawaraus ya ge ka hulu-huluna bener teu? Si eta ambalayah teu boga imah-imah acan. Kunaon emang tatadina lain rek ka Baitullah dekat tai embe. Ye cek nyanan dekat tai embe teh ontak leuwih parah. Ayo sia Demantak teh diberkahkan ku Gusti Allah tuh urang nyaho tuh di Balaraja tuh di Serang tuh di Pandeglang. Kuari reruntuhan tinggal puing-puingna doang. Cenah teu boga imah-imah acan jauh kebal cenah di Mekah nama. Ji, emang kerina kemana? Wow, nyana memukim di dituna. Kan atuh kuari teu boga imah-imah acan pan nya ka Baitullah, lain ka Baitullah tai onta. Ambalaya.
tah kudu okos urang lembur deka mana ka Allah ka Baitullah ka mana ka Baitullah Baitullah na bebeneran Baitullah tapi anu ngabimbing sawareh mah teu teu bae ieu mah nu sawarehna deka mana ya ngabimbing supaya balener ibadah hajina horenganan lain ngabimbing peperet mah berarti kan eta ibadah teh kos kitu tah urang ge sarua ku ari sadek ka mana ka Allah kok mampir di partai Golkar sih ulah lo bohong tah eta deuk ka Allah na bohong make mampir heula di Golkar katimpah Golkar sia Golkar runtuh sia kababet ujianna ih cenah kula mah di Golkar di PDI kagadil sia ayo sia awas ya ih kula mah cenah lain di PDI di mana di bulan bintang sia di leg-leg bulan sia ka jadi hukum ku garaha sia bulan hideung sia ka jadi hukum ai deuk ka Allah ulah mumpar mampir tah ibarat da kos jelema deuk ka Baitullah lamun aya nu mumpar mampir ka embe lah ka onta lah ka anu lah eta lain deuk ka Allah nya nama ieu ge urang deuk ka Allah ketika mampir di Golkar di PDI di organisasi dan henteu deuk ka Allah geus cilaka jago tinggal jago ilmuna hebat tinggal hebat bae jamul jawame di kumis samsiah di bulu bitis ambo budak pohara amat bomo alfiah mah di bulu irung jago ngajina usul fikihna dan lain alat dan sebagainya tapi kok kamanfaatana we dicabut ku Gusti Allah henteu rek ka aing teh mah jelema teh teu rek ka aing teh mah rek mulia rek dunia dan lain sebagainya cabut ku Gusti Allah percis kos ngabimbing jamaah haji henteu ka tai embe geus kuari mah lamun aya pembimbing halo embe sia ditampili bisa sia ya aing mah cenah teu kuki uci ka aing be sia ngedekna goblok meureunana sia mah sia bae ya Allah kula keur ngaibaratkeun bahasa Hujjatul Islam Imam Ghazali kos kitulah supaya kaharti Imam Ghazali nyontohan ka urang seperti gitulah deuk ka Mekahna ka Baitullah apa lain kanyahoan ku kabehan ketika berangkat kabehan nyahoan situ mah lain deuk ka Mekah deuk naon dagang nyahoan ka Baitul situ mah deuk ka Mekah beneran deuk ka Mekahna naon kitu anak kotoknya dijual ku nyana ai masyarakat anak embe anak kotok dijual ai depak meuli mobil ngipas nyana pan ironi budak nyana mah ngarokok di Samsu dan lain sebagainya orang lembur anak kotok ciak nini kue tadi dijualan ke mana pakai ke Mekah ambo emang gua dijualan hiwal ti anak kotok mana bae tuh jual hok jeung endog ade nini blon dari sini ini sarwana ieu saputerna kanyahoan lamun jelema deuk ka Mekah beneran lain deuk dagang ieu mah deuk neangan kauntungan kanyahoan mata hate urang dibere cerdas ku Gusti Allah maksud jelema ka Mekah teh nyaho si A si B si C nyaho kitu keneh mata hate masyarakat ketika memandang kiai si ieu mah ikhlas ieu mah henteu si mah deuk ka Allah si mah lain si mah nyahoeun ulah dikira teh nyahoeun nu mantak kiai ulama radulur goblok berenang terek ngaji dia terek ngaji di goblok ngaji atuh ka aing kan jauh ngaji kan deket henteu mata hatena nyahoeun sia mah lain rek mawal aing ka Allah lain sia mah hayang disasalamanan ame sasalamanan aya duitan mun duit sia tiap nanya dia sia mah maca khotbah teh kan hayang dibayar nya kiai maca khotbah hayang dibayar Jumaah bae maca khotbah hayang dibayar tek salamet gitu tak kiai iku galedek besi beneran atuh kadanan jadi wali atuh ikhlas atuh di dinya jang salatnya anak anu marenta salat Jumat teh saha Gusti Allah kok ai teu dibayar bae baca khotbah teh Jumat pan bloon ade tama bloon bin tolol bin goblok bin naon deui tak silsilahna ka ditu kan masyarakatnya hoen kiai eta mah lain deuk ka Allah emang kana khutbah ge kudu dibere duit bae nyahoeun
Teu kudu ditanya, eta mah contoh doang Imam Ghazali. Teu kudu ditanya, masyarakatnya sieun ka mana? Ka Mekah. Sieun ka mana? Ka Mekah. Sieun ka dagang. Sieun ka mana? Eta mukimin di ditu ge mukim di ditu dagang. Teman yang kauntung nyahuun masyarakat sakapal rejeung, tiket akur, pisa akur, maksud beda. Kitu keneh. Wo kitabna mah dibawa gede. Aja pendek jeung mau kitab. Wo, didiukan ku nya kitabna teh. Maksud nu beda sia ka Allah sia setengah Allah sia lain sia nah ieu mah keur carita kaum Kangjeng Nabi Saleh wa tanhitunal jibala tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhitunal jibala buyuta titah areling ka dibat Allah ulah ngarusak di muka bumi yu isuk urang babarengan puasa Rajab urang ka Allah keun fokuskeun 27 poe deuk puasa mun masih keneh hayang lewatkeun sebulan lewat 3 hiji 3 2 3 3 3 4 3 5 geus kitu tah geus teu boga pagawean mendingan puasa tinggal penggede kaum Kangjeng Nabi Saleh nu dirajaan ku awewe mulai nyeun husad hasud nyana haredangan lantaran mayoritas kaum ku ari ngagelok iman ka Kangjeng Nabi Saleh rasana ditinggalkeun para inohong penggede jeung kerajaan berikut raja di kerajaan anak nu mantaknya ngomong kieu Qolal mala'ul ladzina istakbaru min qaumi wallahu a'lam